anu saterasna janten uyahan deui kurban teh bahasa fikih nama naon cenah udhiyah. Ari udhiyah anu hartosna kurban nyaeta hiji nami pikeun sato ingon-ingon anu dipencit dina dintenan 10 bulan haji atanapi dina dintenan tasrek nu 3, 11, 12, 13 bari mencitna teh takoruban ilallah sejak gawe deheus ka Gusti Allah. Tah ieu udhiyah kapanan udhiyah tuluy sok dintenan udhiyah kaping 10 bulan haji teh disebut Idul Adha ongkoh. Idul Adha ongkoh, Idul Nahri ongkoh, atanapi Yaumun Nahri ongkoh kaping 10 bulan haji teh. Pangna kurban disebat udhiyah atanapi hari pertama mencit kurban kaping 10 disebut Idul Adha. Ari Adha teh eta teh kenging nyandak tina kecap duha, sok rada aya mirip-miripan duha udhiyah adha miripnya huruf asalna eta keneh do sareng ha tuluy iya duha terus udhiyah terus adha eta keneh miripnya. Naon margina kurban disebut udhiyah sabab kurban teh mimiti lebet waktosna teh nyaeta kaping 10 bulan haji dina waktu duha cenah. Mimiti datangna tiasa mencit kurban teh janten waktu duha ditambih 2 rakaat salat sinareng khutbahna. Janten upami waktu duha parantos lebet tuluy saukuran salat Idul Adha 2 rakaat sareng khutbahna parantos dilaksanakeun maka tos lebet waktu mencit kurban. Teu kenging subuh mencit kurban teh gitu. Tapi kedah tos lebet waktu duha. Gitu eta teh cenah. Kumaha upami wengi tiasa kurban mencit kurban wengi asal misalna teh wengi tanggal malaman 11 ai malaman 10 mah kan teu tiasa gitu kan dan teu acan waktuna kan ti duha ti enjing-enjing cek tadi oge. Tiasa henteu ta upami saur dina kitab fikih mah tiasa-tiasa wae kitu mencit wengi-wengi oge ngan pedah merenang cenah para rawek jadi makruh gitu ari wengi mah barabe gitu. Asal pangten dina kaping 10 enjing-enjing tos duha teras malaman 11 oge tiasa ngeun pedah rada kirang sae wengi mah gitu. Asal eta we kaping 10 11 12 13 dugi ka sore asar gitu kaping 13 teh tiasa mencitna teh cenah. Tah eta teh kitu cenah kurban teh nya. Kumaha dalilna kurban teh aya dalilna aya tina aya Qur'ana sareng hadisna bilih aya nu naroskeun hayo we urang teh ngalaksanakeun kurban ari mana cenah dalilna duka tuh bisi kitu tah bisi weh kitu lah. Mana cenah dawuhan Nabi na tentang kurban teh tah ayat anu ngajelaskeun tentang kurban nyaeta surat Al-Kautsar pasoli li rabbika wanhar.